Ayo Ayo. Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Aing Tekan YouTuber tombol saja. lonceng. Oke. Nu bade sawer. Kantun aya didinya. Di bawah di link Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Mitra kaum dangu jam 4 sore di hadapan hotel nu aya di wewengkon Pangandaran. Kang Omen keur markirkeun mobilna. Biasa ngadon reureuh di dinya sakalian mariksa HP-na sugan aya panumpang nu ngorder mobilna. Geus hampir 3 bulan Kang Omen jadi supir Grab. Disaprak usaha konveksina bangkrut teu kapuluk gara-gara judi online. Nya, nunya teh ngan eta we mobil hiji-hijina. Imah oge eueuh geus dijarwalan. Tungtungna mehna. Jeung anak pamajikanana kudu ngontrak. Harita hujan geus mimiti raat nyasakeun cileungcang nu gerenang di sisi jalan. Basisir Pangandaran katempo matak endahna. Geus aya 3 jamna mehna ngetem di sisi jalan hareupeun basisir laut Pangandaran teh. Bari panuna anteng ngadaretan HP, susuganan, aya tamu hotel nu butuh ku jasana. Unggal aya wisatawan nu kaluar ti hotel nu ngajajar rapi hareupeun laut Pangandaran. Hate Kang Omen sok asa bunga. Gede pangharepan, susuganan aya milik menang panumpang anu haat, nu daek dianter balanja atawa pikeun dianter ka tempat wisata saperti Batu Hiu, Nempo Sunset atawa matahari tenggelam teh. Pang nama tamu wisatawan ti mancanagara nu kadarinya ngadon liburan bari teu marawa kandaraan. Ka Grand Canyon, ka Pantai Madasari jeung rea-rea deui. Tapi barang di dagoan nepi kalewat magrib panumpang teh suwung, malah nu liwat teh jojong we, mobilna mah teu deret-deret acan. Ku kesal jeung capek nungguan lenggut we akhirna mah manehna lelenggutan di jero mobil. Jandela dibuka ngablak tepi ka angin laut ngahiliwir nebakana beungeut na teu karasa reup weh manehna kasarean. Mitra kaum dangu, kaayaan peuting beuki simpe. Sisi basisir laut Pangandaran jalma beuki corengcang. Renjag weh mahena ngarenjag kalilirkeun ku sora papatasan. Teuing teh palebah mana nu nyeungeut nama dengan kadenge beledugna wungkul ti luhur. Rahuh weh Kang Omen teh ngarahuh. Colak cileuk sakedeung, alam geus poek. Harapan oge beuki ngipisan. Alah galagat kieu mah asa mending balik. Ceuk manehna bari ngahirupan mobilna. Mobil Grab ngageuleuyeung anca meulah simpena peuting dina mangsa harita. Meneran malam Jumaah deui. Manehna kakadak sadar kana hal eta. Mun sabah mun simpe teh da malam Jumaah geuningan ieu teh. Cenah bari nyetir rek kaluar ti wewengkon Pangandaran. Letah mimiti karasa asa haraseum. Biasa nagih rokok. Memang geus sababaraha poe udud teh dieureunnan. Lain kusabab
fatwa MUI tapi dana jeung melina tong borojang udud keur dahar ge disungkeretkeun pisan. Sababaraha jalan jeung parapatan nu kaliwat ka Sampak Subung taya jalma nu ngulampreng. Aya oge budak pang anu keur harees ngarengkolna trotoar teh jauh ti motor Vespa-na nu bentukna geus dianeh-aneh. Leok mobil dipengkolkeun ka katuhu ngaliwatan jalan nu cara neom geuman. Jalan nu berasna ka rumah sakit. Inget rumah sakit jadi inget ka pamajikan nu keur kakandungan. Ayeuna teh ka 7 bulanna. Santeuna 2 bulan deui kudu geus siap biaya ieu mah ngalahirkeun. Cek jero hatena bari tonggoy ngalajukeun mobilna lalaunan. Mitra kaum dangu, ras deui Kang Omen inget kasih cikal nu di SMP budak keur memejehna butuh biaya. Budak geulis jeung pinter tapi sok minder da minang dipanggil ku kepala sekolah alatan can ngalunasan uang bangunan. Itu deui adina nu mindeng ngangluh masalah sapatu nu jebol, tas nu soeh jeung sajabana naon ku hanteu. Ras deui kasih enci nu boga kontrakan nu geus 3 bulan can kabayar. Si enci Pungyun mun nagih teh mani denger jojorowo kana lawang panto. Atuh tetangga kontrakan teh mani ronghok ngalalajuan di jero kamar pamajikanana ngan bisa ceurik paungku-ungku jeung si cikal. Jalma teh mani taya ras-rasan padahal usaha mah maju curut-curut ti ditu ti dieu nya ngarentenkeun nya ngontrakeun sakapeung masok hayang maledog asbak kasih Enci Pungyun teh kana beungeutna nu pasagi kitu ceuk pikirna dina mangsa harita ngalamun Mitra kaum dangu keur anteng ngalamun kitu renjag manehna ngarenjag kusabab kadenge aya nu ngojorowok sora awewe. Hei, awas cekit suku Kang Omen refleks nicak pada rem satarikna. Reg mobil eureun nyakalikeun dia hareup nyampak ngajega awewe jangkung leutik kira umur 20-an leuwih boa bari mencerong ka manehna. Ningali potongan anak mah eta awewe teh lain jalma jore-jore. Papakeanana sing sarwa kawas tur pantes. Make jaket wol disletingan nu keur trendy teh. Calana jeung sapatuna geus pasti mahal. Gelangna gelang emas ditaretes ku inten berlian. Berlianna buburicakan katojo ku lampu mobil. Atra katojo da kasorot teh. Dina kaayaan anu samodel kitu Kang Omen gagancangan turun nyamperkeun ka manehna sajasa sadu minta dihampura. Aduh punten we Neng, abdi teh nuju ngalamun nembe teh sareng deui Neng nyambrangna ngagentak pisan atuh. Teu naon akang supir Grab mohon Neng tiasa anterkeun kuring ka Batu Hiu tanya si awewe. Amana Batu Hiu sumohon. Mangga bade ngorder tina aplikasi atau napi offline Neng? Offline we HP kuringna parem can kaburu dicas sabaraha ka Batu Hiu. Upamina aplikasi mah ken sakedap antosan nya nyandak handphone heula ceuk Kang Omen bari kanu mobilna deui nyokot handphone terus nyamperkeun deui sanggeus dialak-ilik sakedeung diperkirakeun estimasi pok mehna nembalan. Na aplikasi mah kira-kira 75.000 Neng. Nyaheug tembal si awewe. Mitra kaum dangu rada hemang oge peuting-peuting kitu aya jelema rek ka Batu Hiu bari jeung nyorangan katambah malam Jumaah deui.
Tapi tenanaon cek pikir Kang Omen nu penting menang panumpang. Gancang Kang Omen mukakeun panto nu tukang. Mehna lempang dadalig degan laju asup ka jero. Mabok merenya cek Kang Omen na jero hatena. Bari dius we ngadiuskeun mobilna ngejugjug ka batu hiu. Mitra kabeneran cek Kang Omen dina jero hatena. Di mah kontrakanana oge di batu hiu deui. Jadi asa mobok manggih gorowong mehna teh. Kusabab batu hiu teh pangbalikanana. Urang batu hiu Kang Omen teh ngontrakna di ditu jeung anak pamajikanana. Sakalian balik menang panumpang jeung bakal nampak bayaran. Mitra kaum dangu di jalan nu paroek harieum beh katuhu jeung kenca rajeg tetangkalan halukug jangkung. Lampu jalan eueuh hiji-hiji acan kapalebah dinya mah. Panumpang teh teu kecet-kecet. Barang ku Kang Omen diintipna kaca spion jero. Manehna siga nu sare, matana peureum, leungeun katuhuna diteulkeun kana dada lebah jajantungna. Akeun we kemun geus nepi rek digeuingkeun ceuk Kang Omen na jero hatena. Nah atuh mitra, ana celangkeung teh si panumpang nembalan. Kuring henteu sare, cenah ngadak-ngadak. Rada leuwas oge mireng sorana. Kawas aya kekuatan goib nu marangan engabna. Ti ayeuna ka hareup kuring geus teu butuh sare deui, pokna deui. Sumuhun neng, tembal Kang Omen spontan bari ngomong na jero hatena. Jika nama manehna teh boga penyakit insomnia meureunnya atawa keur mabok atau kumaha sih ieu teh. Tadi basa muntas jalan teh manehna teh tos ubar meureun ti rumah sakit jiga nama. Si panumpang jempe deui mobil Grab Kang Omen nyemprung lancar taya hambatan. Dina kaayaan anu samodel kitu jadi tambah jongjon nyetiran. Panumpang ge jongjon najok tukang. Mitra teuing menang sawatarana salangsang ujug-ujug kangse melebar sengit parfum. Meuni sengit kembang malati. Tapi lain ieu mah beda asa aya bau kamperna. Parfum mahal tangtuna oge. Jadi inget kasilisna kawuhan dina TikTok nu kungsi papanggih sakali. Rangdang ora urang
Ciamis bajuna teh kambe parfum na angin-anginan kieu yeuh. Lain GR da cek jenisna sorangan. Sirisna teh naksir ka aing. Cenah rupana jiga kabogohna mangsa keur di SMA. Paingan atuh sok kulat kelet wae basa papanggih harita oge. Malah kungsi minta diantar ka lemburna sagala. Ngan aing mah tahu diri sasat atuh maraban anak pamajikan geus sakieu seuseut-seutna. Mun beger deui teh kiamat kubro meureun. Cenah na jero hatena mitra kaum dangu balik deui ka nu aya di jero mobil. Berkah teu lila teu karasa geus nepi ka nu dituju. Leo Kang Omen menggolkeun mobilna ka sisi tempat parkir laut Batu Hiu. Reg eureun panumpang mukakeun kaca jandela. Ari Suganta rek turun terus babayar. Ari heug teh jongjon we diuk dina tempatna. Asa tiis angin di dieu mah teu kawas di Pangandaran panas. Cenah bari panuna mah anteng nyawang ka taman anu poek. Nu katempo ukur rajeg ku tatangkalan. Rajeg ku tatangkalan punten. Dina kaayaan anu samodel kitu Kang Omen hihidengan nyangkeun lampu kabin. Tapi manehna rikat ngahulag. Entong dihurungkeun serap. Cenah atuh kapaksa lampu teh dipademan deui. Ku kacaangan saliwat ge Kang Omen beki sidik kana beungeutna. Umurna kira-kira 20 tahun leuwih. Katingali rarai geulisna najan paromana alum jiga nu alum ngemuka sedih. Kuring moal waka turun. Keun teu kudu hariwang kana ongkosna. Sabaraha ge tang tu dibayar. Asal baturan kuring heula sakedeung. Cenahna deui bade ngarengap sakedeung laju nuluykeun deui caritana. Di dieu di basisir Batu Hiu. Kuring tepung jeung Bambang. Salaki kuring nu kahiji urang Lembang. Cenah sanggeus simpe rada lila. Jeung manehna. Jeung manehna kuring ngalaman rumah tangga anu tentrem pinuh ku kabagjaan. Nepi ka boga budak 3. Cenah rada nginghak. Najan ramang-ramang kaciri beungeutna nu tadina alum jadi marah. Jadi nu tadina alum teh rada-rada marah mai. Tapi bari jeung ngecelakeun si mata. Jiga nu nyawang ka jauhna. Geus kitu mah barabat di we manehna nyaritakeun lalakon hirupna. Rumah tangga kuring jeung manehna jeung Kang Bambang pinuh kabagjaan. Anak-anak nu palinter oge usahana beki jugala. Cenah saila mahna ngabamblam Kang Omen mah jempe wae. Monggo bagja kuring teh jeung Kang Bambang teh pinuh kabagjaan. Boga anak-anak nu palinter katambah usahana ka Kang Bambang teh beki jugala. Ras Kang Omen jadi inget karena nasibna nu jauh tangan dibanding nasib panumpang eta. Jadi inget deh ka pamajikan nu keur kakandungan, ka anak nu prihatin, ka kontrakan nu can dibayar, kana beungeut sin Cipungyun, kana kasbon nu ngagugunung. Tapi rada kaupahan oge basa inget poe eta manehna atawa peuting eta manehna geus meunang panumpang. Lumayan aya bawaeun duit pikeun balik. Da tadi ngomongna rek dileuwihan teh kajeun sababaraha oge rek dicumponan cenah. Mitra kaum dangu teuing sabaraha lila Kang Omen jeung eta panumpang uplek ngobrol di jero mobil. Kira pukul 11 leuwih saeutik manehna nitah balik deui ka Pangandaran. Ayo anterkeun kuring ka Pangandaran deui. Ka
hareup rumah sakit nu bieu. Hor kan itu deui, tanya Kang Omen. Enya. Sok tenang weh. Biaya sewa mah ge oge dibayar. Dileuwihan malah. Teu kudu salempang. Mangga, tembal Kang Omen giakna keranan. Mobil ngadius deui tiba tuh hiu ka Pangandaran. Keur meujeuhna memeh ka tempat nu dijugjug teh. Maksud teh keur meujeuhna mangpangan mobil teh rada ngebut balikna teh. Memeh ka tempat nu dijugjug panumpang teh nitah eureun heula di diskotik klub malam nu kawentar di Pangandaran khusus keur para elit jeung selebritis. Manehna mencerong seukeut kalebah eta diskotik nu rehe eueuh jelema saurang-urang acan da malam Jumaah masuk tutup. Kuntuna dumadakan kekarot ka ciri carehamna rengkang. Tah. Di tempat laknat ieu kuring wauh kasih Cecep. Lalaki kasep nu hatena badi saajag, lalaki toloyor pangeretan. Cenah bari pinuh ka Cecep. Manehna nu ngancurkeun rumah tangga kuring. Tapi adalah di kumaha da kuring bogoh bea karep ka manehna teh. Pokna deui. Ngadenge kitu Kang Omen ngan bati ngembang kadu. Kutan geuning lalakon teh can tamat. Gerentes Kang Omen dina mangsa harita. Bari barabat deui manehna nyaritakeun lalakon babak kadua. Kumaha ngacrudna manehna jeung si Cecep. Nepi ka salakina luas maehan maneh ku cara nabrakeun mobil kana tiang listrik. Waktu salaki kuring sakarat di rumah sakit, kuring mah keur senang-senang jeung si Cecep na kapal pesiar di Selat Sunda. Tati harita si Cecep dimusuhan ku anak-anak kuring. Sanggeus salaki kuring maot, akhirna kuring dikawin jadi pamajikan anu kadua. Tapi kabeh dieunakeun manehna curiga pamajikanana oge sok nyolowedor jeung budak ngora. Cenah ceuk si awewe ngarahu bangun capek. Kang Omen ngabandungan bari beungeut mah mencerong ka hareup. Tadi berang kuring bebejare keluar Jawa. Api-api urusan bisnis di Makassar. Padahal mah kuring ka Pangandaran nyusul manehna. Sabab macetina HP-na manehna teh geus janjian jeung awewe lian di hotel Pangandaran. Kuring ngahaja datang pangheulana sampai si Cecep datang. Tah kira-kira jam 8 si Cecep teh datang. Tuluy asup yang awewe sejen ka kamar hotelna. Sanggeus diantep kira-kira sajam, kuring nyokot kunci ka security disogok ku duit, kunci serep kamar hotelna. Sanggeus panto dibuka ku security hotel ngagentak kuring asup. Kasapak di kamar maranehna keur anjeun ge ngarti meureun keur kumaha maranehanana. Cenah mehna eureun heula nyaritana. Napasna jadi renghap ranjung. Kuring teu kawawanahan amarah. Nyokot peso tina jero tas nu geus disiapkeun ti anggalna. Niatna mah lain keur kitu, peso teh keur jaga-jaga bisa aya bacang pakewuh. Laju dibubat babitkeun ka maranehanana. Si Nurus Tunjung teh kalah ngaralawan. Tapi teburung akhirna mah ieu peso teh niruk jajantungna ieu. Cenah bari ngaluarkeun peso ti jero tasna. Mitra kaum dangu. Mereungeuh kitu atuh lenyap we hate Kang Omen teh ngalenyap. Badang nanjo peso nu ngagurila panjangna kira sajengkal. Yeuh, bayangkeun ku anjeun. Peso sakieu seukeutna niruk jajantung. Getih ngaburial. Ngalembereh ka mana-mana. Sanggeus kitu kuring lumpat sakaparan-paran asa ingat asa henteu nepi ka papanggih jeung anjeun di hareupeun rumah sakit. Tapi kuring ngarasa sugema. Si Ungkluk jeung si Gigolo ayeuna tang tugas aya di hiji tempat nu pinuh ku kasedihan jeung kahinaan.
Maranehanana geus moal bisa ka mamana. Calakatak eta panumpang teh seuri bari lalenggakan. Kang Omen ngadeg-deg, napas asa nyesek, kesang tis kaluar sawak-awak. Teu nyangka eta panumpang teh geuningan pembunuh. Beuh cilaka aing, tangtu polisi keur nyusut manehna ayeuna teh. Duh buronan geuning ieu. Mun manehna katewakna mobil aing, tangtu aing kababawa disangka saengko biluk jeung manehna. Kuring lain pembunuh. Kuring ukur hiji awewe nu ngabelag hakna. Cek si awewe nyentak kawas nu ngadengieun kana omongan jero hate Kang Omen dina mangsa harita. Oh ya Allah, nah manehna teh bet apal kana garantos teh aing. Kuring memang bisa maca hati anjeun. Di tadi anjeun mikiran pamajikan anjeun nu kakandungan, mikiran anak, mikiran hutang. Kabeh geus kabaca ku kuring. Pokna teh setengah nyentak. Sok ayeuna mah anterkeun kuring ka hotel Sekar Kadaton 13. Tong hariwang ku kuring pasti dibayar. Pokna tandes. Atuh geuleuyung deui mobil teh ngageuleuyung. Mitra kaum dangu saja jalan Kang Omen memuntang ka pangeran. Babacaan sabisa-bisa kabeh ayat suci nu apal dibacakeun jero hatena. Di tukang meh ngarahuh jiga nu marudah. Waktos na mitra kabujang seep cag urang tenden heula dihandeleum hieum gesan sampuraneun cag urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun paranti cokot bawaeun dituruban kumandepun diwadahan cupu manik astagina dibuka kuno ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancigas ransana anu rancage hatena kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka permios.